parah nih. Wah, balocor isal kah? Kudu dilempar alonan ieu mah kabiceunan nya cai. Meuli lempar alon heula cik. Orang duit tuh. Buat ulah lilating burit manten coba bapak ngojek tadi nampak burit teh ah aing mah. Kalau bakal itu. Heuh, jika kawali heula meuli lempar alon. Oh. Pisan euy ngojek teh. Yo, nah bapak ente ke mana tuh ngojek? Tengah hadaan paralon heula. Engke mah meureun ka dieu ngojek. Yo udah hus eta mah dahar wae. Dahar wae gitu. Dayu biru euy. Ah burit manten yo. Pangulikeun we lempar alon. Kalebak ka kawali. Engke diburuan. Oh siap beres lah. Pokoknya mah aya barang pokoknya mah si saya mah. Narik, berat. Ayo. Berangkat cekur. Mana warna ieu motornya? Asih Faisal teh lila-lila teuing ieu teh aing mah teu ngarti aing meuli paralono, meuli lempar alono we. Ruburit manten. Geus mah. Ya. Jadi pulang mah. Geus kopetan aja mamang. Putus teh ieu na unggul. Si, bagus si Faisal mah teu kuas bapana. Mereka tetet. Nuhun ya. Terus we kitu enggak poe lah. Yo, Pak. Abina ting pirage meuli lempar alon atuh lila-lila ting Faisal burit manten siapa? Nah, sia ka kamu meuli rokok jeung roti. Napa urang teh ka Mang Budeg teh? Ditah meuli lempar alon. Nah kalah rotinya. Siana naon nu dirasa tuh ka kanita ka si budak. Lain kumaneh indit, kelas teh nyawa si budak sia mah tuh. Panu urang mah tadi motorna ge mogok, Pak. Jadi nitah we ka Mang Budeg. Kehet sia, mun manginjem sia teh motorna lain nitah si budakna. Tenang, Pak. Ayeuna mah juang nyesep heula, ke abi meser deui ka ditu ka kawali. Pan burit manten kehet. Lain keding deui sia ka udut. Tah, kitu bari ngarokok jempe. Sia! Sal. Yo panginjemkeun heula sepatu ka Mang Owan ieu bapak heuh. Basuh itu tuh pakai sendal mau bapare ka Ciamis heula. Naik ka Ciamis ayeuna, Pak. Heeh, geuwat panginjem heula sepatu burit manten. Heeh, gatuh. Aduh, kebenaran ya si Burik. Duh, kebenaran ya mana, Rik? Pang mau kenal sepatu juga, Mang Wawan. Sepatu naon lah, aing teh purun ka Mang Wawan ge. Ih, sepatu bapak urang juga nginjem ka Mang Wawan. Ya, ku yang diburuhan 10.000. Oh, katuh aing mah sama. Untung aya si Burik aing keur laleus pisan. Duh, da si Faisal kehet teh lila-lila teuing aing ieu geus diteleponan wae ya. Burit manten. Si Burik lila pisan itu nya. Oh, itu. Burik, buru. Bisa. Ya, boy ya. Ya. Yo, Pak, yo. Nah, maneh mah lila-lila teuing atuh Faisal. Aing geus ngadatelponan wae ya. Hiji teh, dua teh. Nah, ieu sepatu naon Faisal nu kieu? Burik. Kapan aing minta ka maneh teh? Kita pangmokeun sepatu bapak aing kalah bawa sepatu budak. Sia gua cokot-cokot aing burit ya. Aing mah sia da burik ari kana duit riweuh. Oh, pan aing teh apa tuh mana ngomong tadi? Lapan tadi ngomong. Oh gitu. Aing budak geus ngamuk aing sepeda. Kudu ngadean sepeda eleh aing ku budak mah. Laharna beak gitu. Oh. Mana ya? Sepeda butut kieu mah tuh. Geus we kilo kalau sokeun teh. Maning beli nu aing tuh.
Aing kan butuh duit Mandoyok. Lah, moal aing kudu meuli nu Mang Jack. Ieu mah aing ieu mah naon aing mah ieu ge butut tek di kilo ieu ge ku aing meuli nu beutuh. Mang Jack paling yang sepeda buruk sarua-rua kene geus we kilo ieu ge di kilo we ku aing mah. Sepeda butut ieu. Lu aing mah halus, dan teu dipake ku budak lagi anyar kene Mandoyok. Yeuh, aing keur butuh duit tulungan. Moal aing Mang Jack meuli nu beutuh wae aing mah ieu ge tarujit ah. Di dulurna pamere ah moal aing meuli nu beutuh. Moalnya Moal aing meuli nu beutuh geus mah aya aing mah ieu. coba satu. Heeh. Buruk-buruk kene geus we ieu ku aing teh. Ah, si Mandoyok. Teu embung dia sepeda teh. Jual ka saha? Ya aing bingung ieu teu boga pisan duit. Rongsok. Pak, rongsok tuh. Oh, teu boga rongsok mah. Karena ieu ka jual sepeda cuk. Gas beli we ku maneh ieu sepeda urang. Kurang apaan di kilo bajek? Aduh, ieu mah sepeda halus cuk, beli nage karek saminggu piraku di kilo sia teh. Kurang apaan di kilo bajek? Da urang mah tukang rongsok, paling kita masalah ribuan. Sia kagak ngahina ka aing piraku ieu salawe ribuan sia teh. Burung geus we 100 bae. Oh apa 100 mah? Urang malah mau kerasa salawe wae. Cuk. Banyak geus bae atuh aing teh butuh pisan. Bener bae. Heeh bae. Kok bawa ke maneh? Duit na mana? Ya Pak. Mau diluwihan? Moal entos masak gitu. Heeh, bayar tuh. Mayan kieu euy. Nuhun Pak. Heeh. Rongsok. Ucuk, Rongsok. ucuk. Naon Bang? Di kilo atuh sepeda. Banget sih aku aing di kilo punyuk. Aing keur ngadean sepeda ya dulu anak aing ngamuk hayang sepeda. Oh, kebeneran Bang yo. Mending kene boleh nu urang sepedana. Aing jualan gitu, Cuk. Di, oh Bang yo. Ieu coba alus kene. Jualan sabaraha ieu? Aing dibeli. 300 sih mah Bang sepedana. Da alus kene ieu mah. 300 kayak geus 100 ku aing jeung anak aing ya dulu. Ah, embung urang mah Bang. 100 mah. Urang mah yang 300. Enggeus we ucup ku aing 200. Geus kieu wae nu tere. Bayangna urang mah 25. Dia mah peda ka tere lamun ka batu mah ieu teh. Payu 500.000 mah. Sia ka bina-bina teuing ucup kehead mahal-mahal teuing. Sia teh paling meunang ngilo kehead. Aing peda we budak aing hayangeun. Tadi rek meuli beuteuh aing teh. Yo tah, 250 tah. Oh, nu nya tere. Heeh, Jing. Sok Bang, ima alus sepeda nu tere. Heeh. Alhamdulillah aing euy. Alhamdulillah aing atogeun pisan beureun anak aing. Wah, ieu mah rezeki anak saleh heuy ari kieu mah. Isuk kene geus nyocol, resep kieu mah aing ngeder teh. Rongsok. Aing milik mah ka mana ti mana we cek aing oge. Aing meuli nu teh datang si Ucup. Atang aing pasti atoheun ieu. Jong aing ah. Hayang dicabakan Mang Jack naon eta sepeda aing? Iya sepeda aing. Ngaku sepeda aing. Tadi dijual ke si Ucup. Salawe ribu. Dapat aing di mana? Ya, salah ribu naon? Aing meunang meuli woto ti kawali. Ya, Mandoyok. Iya mah beli ti aing. Aya tuh, geus karatan sia teh beuteung kumaha? Ya, ku aing dijual nu tadi ditawarkeun ka maneh ku aing dijual ka si Ucup. Ku si Ucup di kilo anjir payu salawe ribu. Ieu maneh meuli sabaraha? Ka si Ucup. Heeh. Aing meuli 250. 250. Oh, Beluguk siapa ditawaran ku aing tadi embung. Ha. Beluguk. aduh. Anjir, aing katipu atuh ka si Ucup. Lain katipu. Mana nu beluguk siapa Mandoyok? Sok-sokan meuli nu beutuh. Ditawaran ku aing mumus. Ha. Beluguk. Anjing, aing goblok si Ucup si kunyit gede-gede kembang kira si mata.